Aduh Gusti, ya poe udah pusing ku hutang. Keremah serba marahal deh. Segala narai. Salaki di gaweana dengan cicing we di imah ngajedog. Bari sasariari bungkul pisan gaweana. Aduh, lapar euy. Boga pamajikan teh daek bisa nyumpahan ka hayang salaki ieu teh. Kepota harga barang pokok ayeuna. Serba naik. Mane gawean teh geura. Ada harga. Terus semua kan. Wah, karak lah urang mah kalau mereka enggak. Bu, yang neng, yang Royco 2000-an. Royco 2000. Tanu rasa ayam. Sarang nonen neng mana kagok pisan? Soalnya Bu, tegadu acis ya teh. Pan aya nama aya Bang Emok, nginjem we duit ka dinya. Bang Emok. Mau kumaha eta teh Bang Emok teh? Jadi Bang Emok teh jalma nusuk nginjem-nginjemkeun duit ka desa-desa, jadi aya nama teh kudu hese. Jaba dicicil. Beuh, Neng. Kumaha eta teh bisa nginjem duit ka dinya teh? Tah, engke tabu tiluannya. Neng tadi deui ajakan anu ibu-ibu sejen. Kayak karempel di dia. Oh, nya atuh alhamdulillah atuh. Kayak abi balik deui ka dieu atuh nya. Mohon. Iya, nanti nasarnya. Ya. Bu, bade ka mana? Oh iya, nu jongangin we bari nengan bujang. Oh, ayo wae si ibu mah. Ye, aya informasi tadi nya abi ngadangu saur ibu nata. Cenah saurna teh amun Priyogi Artos anu langsung ya, tiasa nambet ayeuna. Eta tiasa engke tabuh tilu diantos di Bumi Bunopa. Oh, ibu anu eta. Abdi mah atas kantos eta mah. Bang Emok pamit telepat mah eta teh. Oh, uhun. Atuh engke diantosnya di Bumi Bunopa. Uhun. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kumaha ibu? Sarerehat.
Alhamdulillah. Kumaha Kang Damang? Alhamdulillah. Duh iya mani tas garis bericak burinong kieu ieu teh. Ah, si Akang bisa wae. Wah, entos sakitu sak isin. Kansep Akang sanes ah. Lah sakitu ieu mah. Terus lah bisa jadi bapak saya anjing pemajikan. Lah tuh itu kumar kita sonton langsung ya karena inti iya bade nama sabaraha ieu garis. Ah, Akang ngabdi mah 2 juta we heula. Oh 2 juta. Mun kira kedap uang sabar dituliskan nih dari hilap. Ya, teteh pada sabaraha? Ah, Kang abdi masuk ke Priyogian habis itu di Pasihan. Lah, sekos jeung saha wae, sak wae. Ieu gampang eta masalah teh mah. Atuh kuring mah 5 juta we. 5 juta. Oh, siap. Ibu, ya nih ibu pada sabaraha? Ah, Kang kamari ge kuring mah 10 juta ge can lunas. Iya, tah ibu tuh kene mangga wae nya. Ya ibu. Sok sini-sini wae. Sak kela uang catet. Kela. Iya. Mbak Yam sabaraha Mbak Yam? 5 juta we. Oh, Mbak Yam 5 juta. Mangga tuh Kang bari dileut. Oh, mohon Bu, hatur nuhun. Kela, ya tadi Mbak Yam sorry itu Mbak Yam. 5 juta. Mbak Yam 5 juta. Burik? 2 juta. Oh, Burik seberapa? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Bu Rika. Ya, Bu Tuti, Butut. Ah, atuh kuring mah 2 juta wae Kang. 2 juta we? Uhun, Cekap 2 juta. cekap. 2 juta Butut. Butut 2 juta. Nah, ya Bu Yam 5 juta. Mohon leres. Mohon. Burika 2 juta leres. Leres. Butut 2 juta leres. Ya, beres. Tah, jantan ieu teh kanggo registrasina teh kedah dipoto KTP Bu-ibu. Jadi Akang sugan teh nganggo naon? Oh, sok atuh Ibu. Tuh, tingali si ibu anu sok ngambutan mah terang. Atuh ieu nyanak pami KTP mah. Tah, mohon KTP. Ya teh engke pada dipoto nya kanggo bukti Bu Yam teh tos nambut 5 juta. Tah ieu teh satu acan dipoto teh aya janji nu nambut artos kasim kuring. Ji si Akang sok aya we atuh sok atuh lah metere. Itu tos burit yang itu. Ya ditampi Bu ya. Mangga Kang. Tah, tadi teh kedah janji nya ibu-ibu. Mohon. Siap janji ya teh. Siap. Sok ucap ulang sererea. Kuring janji. Kuring janji. Lamun kuring teu mampu ngabayar, Lamun kuring teu mampu ngabayar, cicilan ka Bang Emok, cicilan ka Bang Emok, maka kuring erek maka kuring erek ngukur kebon. kebon saha? Kebon batur. Mana tuh Kang artosna rusuh ya burit? Oh, rusuh. Wah, tuh dah nyanya atas tabul 5. Kayak atuh ya, kanggo perjanjian taya ditanda tanganan. Terus mana eta KTP-na ningali? Oh, nya. Sok ningali, Bu. Enggak, kuring. Oh, sok tanda tangan di dia, sok tanda tangan. Di mana Kang? Tah ieu di nami. Ya. Mohon sok. Siap, mohon. Kela ya atasna. Ieu teh butut. Bu. Ya, nyanggakeun artosna sok sing kaangge sing manfaat. Atur nuhun Kang. Nah, siap. Ih, Akang abdi ge mana atuh? Oh ya, nu burik. Sok tanda tangan. Ibu eta KTP-na ngali. Iya. Oh, sok. Tanda tangan heula. Tah cipali dia tah sok. Tah, siap. Nu burik 2 juta kalau atas-atasna. 2 juta. Nganggakeun artosna. Sok sing kanggo. Tah, jantan ieu teh ditambut heula nya ku sim kuring. Bade dipotokeun kanggo tanda bukti. Tadi entos berjanji nya. Tah, foto. Ya nu saha tadi? Abi. Ya, tos tadi. Candak deui. Ya, candak deui. Candak deui. Mana Akang atuh nu abi ge? Oh, ya nu Yam sok tanda tangan. Oh, iya nu Yam nya na KTP na. Oh, mohon sok ieu tanda tangan. Kali Tanda mana, jadi Kang? ya KTP dia sok. Kela atasna 5 juta, Mbak Yam 5 juta. Ya, nyanggakeun atasna sing kaangge. Mohon, siap. Tah, sakitu nya ibu-ibu. Gitu, bade teras wae mudah-mudahan artosna sing berkah, sing kaangge. Mohon. Nuhun ibu-ibu, sadayana.
udah selesai. Assalamualaikum, Kak Salena, atur nuhun. Nong, ini Nong. Kan ieu. Kumaha Bapak? Sok dieu. Oh. Ya aing mah apa namanya geus ukur bukan beuteung bisa nu ngarti aing mah teu ngarti. Cik sia teh gawe pisan gunana hirup teh ari apa kitu mah urang moal deui dikawin ku sia. Gandeng apa aing teh capek ya teh kali itu ka dieu nya duit. Bisa mah utama kali itu ka dieu lagi. Masih betul ieu lah. Lah, iya aya barita di kampung kuring, Bang Emok mikir majalah lela euy. Kuring kudu aya tindakan ya ka warga juga nama. Pak RT ngeterokan kokol juga nama ayahnya iya karena dia kang sampurkeun kan tuh iya tuh. Aya naon Pak RT? Jadi di lembur orang teh geus aya kasus Bang Emok. Saha nu di dieu sok nu mawaan duit Bang Emok ti Bang Emok. Sok di dieu ibu-ibu anu sok mawa ka Bang Emok sok mau naon lah. Ih, termasa. Jadi di lembur orang teh geus sok aya Bang Emok anu sok keliling lembur lah. Tah, kan bisi nama lembur orang teh kabawa goreng. Kayak jadi lembur loba hutang gitu lah. Oh, uhun atuh Pak RT, sugan teh aya naon? Da arurang mah teh ngiringan ieu, ya ibu-ibu. Hayolah ibu-ibu, coang ui, coang masak di bumi, seueur pisan pada baeun ya. Oh, hayu tuh. Sugan aya naon? Tos. Pak RT ya aya beja di lembur kuring teh aya ibu-ibu nu keur geger ku Bang Emok. Oh, un da tadi atos diriungkeun. Tadi ge seueur ibu-ibu lah. Nya abi tos nyarios. Nya bahwa kantosna kitu lah di lembur ge menuju aya kasus Bang Emok teh. Oh nya syukur atuh aya tos diriungkeun mah. Nya kitu teh ta aida ari Bang Emok teh dampak negatifna teh sok mantak ngarobahkeun kana watak ibu-ibu. Mohon atuh Pak RT sakitu wae hatur nuhun nya ti payun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mugi Gusti masihan hidayah